cik salaki nyesal eta mah kusabab melaksanakan parentah salaki ya pengenalan eta pemajing kolam mataloknya naon ngedepeng bediem ya kuari geus ngedepeng bae nuan berat anu nyer berkat nama kula baju kula mah hees pan capeknya barang udang teh nak subuh amplop kemana ya nya orang geus diampihan ku bendahara menahan mikal mah anu capek mah lalaki lamun lalaki tas capek ubaran kacapena dengekeun mantap awewe mah loba bikang mah loba ngeun pi istrieun mah jarang ai pi eweun mah loba bahasa kasarna bieu mah pi eweun mah loba dah asal eliangan be nu hese ge pi istrieun kunaon sababna istri tri itu 3 jadi dina eta awewe kudu aya 3 perkara engke eta enah dijieun pamajikan isnu kahiji awewena siaran ulah anu jangkrak nyiar nu isna isinan sabab awewe mah pamajikan mah eta kudu isinan ka salaki Siti Khadijah can pernah cenah lamun Kangjeng Nabi nyarita neulekeun beungeut Kangjeng Nabi can pernah tungkul kieu belamun salaki ngomong coba jajal pamajikan urang Cibarengkok wae mah urang Cicurug mun salakina ngomong tangah tak atau tungkul karena ke salakina calangap can nyawara-nyawara can geus hudang pamajikan ulah tah ngeuneuh ngomong naon eta kieu tah hayo geura hirup maido bae ka bikang kumaha mah teu ngarasakeun hirup jadi bikang unggal pasea ngomong teu ngarasakeun hirup jadi bikang mun ti ku salaki dia malah laki polong ngomong teu ngarasakeun hirup jadi bosen lalaki unggal pasea teu ngarasakeun hirup jadi bikang hiji poe mamukakeun lomba di pamajikan pe dasarna dipake ku salaki tiungna dipake lempang kawuruan mawa sapunya puan bedi beureum kapangi ku pamajikan nah naonan ku maneh make dasar kami jeung tiung kami kan dia nu ngomong cenah aing telok ngarasakeun hirup jadi bikang kuari nu ngarasakeun ulah moal enak geura kajar disasalin isin aing ka RT hidup boga salaki bencong urang mah eta pamajikan tangga jadi siaran nu isinan anu tangga mah bahkan cik Sa'id bin Musayyab lamun aya hiji awewe sorakna leuwih harus daripada lalakina maka seluruh nu kasurup ku panon poe bakal ngalaknat teh awewe lamun sorak awewe leuwih tinggi volumena daripada lalaki mantap lamun lalaki harus urang mah ancang ieu mah masyaallah meni nyangereng tungkul isinan tungkul ieu belah jadi gambaranna keur urang bebenean teh keur can jadi pamajikan pan eta isina teh ka bebene bener tah neuk majus ge dicimpet-cimpet bah isin bebene neuk nganyang kumaneh tas ngadahar puluh mantang sumombol yang majus bae kadang ngasara bebene neuk datang nalalawangna lumpat tuh ka dapur tong engkeun beliang jubur kana seeng sugan teh mun kedap suara meureunnya teu kadenge kalang harusan doang salon aktif kuang bukakeun lawang ki jaa atau selami di zaman pageuwang isin keur bebene mah isin sanu wani maju sareupkeun bebene moal aya isin gengsi isin tapi jajal geus jadi pamajikan keur memeh kawin mah murah senyum geus jadi pamajikan murah pejus eta mun muak teu ontak parah pan gigireun salakina keur ngopi di tengah imah keur ngopi keur kieu bae eta kumanehna sarboah ngalalar ka gigireun geleger be muak kumaha cik salakina parah dia sarboah eta mejus pan grup nu kieu mane mal bae moal eleh sejarahna bikang eleh omong ku lalaki menang bae mantap lamun pasea jeung pamajikan ulah dilawan kumaha carana lalaki tinggalkeun
mau rokok 2 bungkus deh. Beak rokok balik ka imah sia teh geus repeh. Nan sabab namah ngawek-wek bae sabab aya mustami. Aya nu ngadengekeun. Kula ge mun ceramah nu ngadengekeun marepeh ya kula ge. Pamaji orang ngawek-wek tinggalkeun. Ulah dilawanan. Ieu mah cicing bae ngajedogkeun kebal-kebal ceri urang panas teh beak kami toha diomongkeun. Coba tinggalkan repeh. Oh berarti jangan lalaki elek kubi kang ke setiap anu mundur eleh adalah kan tarik tambang nu menang nu mundur tanu maju. Aya perlombaan tarik tambang di dia. Aya kagus santainya siling tarik anu menang nu maju tanu mundur. Atuh nu mundur. Aturan di rumah tangga politik tarik tambang bae. Mengalah untuk menang lain eleh ku eleh. Ya tarik tambang nu maju bakal ngusur eleh. Geus tinggalkan ewe nu kitu mah. Ya. Geleger bae pan cik salakina pohara di asar bo eta menjus. Nemal pan kumaha ngomongna atuh jeung teh kakak haliwu amat pejus ieu. Pan nyepelekeun eta. Cik salakina cik dia pejus ieu oge. Ai mengeun utah doang dia ku bauna. Nemal deui, nemal moal eleh moal. Atuh jeung teh kakak jauh jelema. Cik salakin haing malin jelema ieu lodong. Salakin geus teh kadeuh jelema. Kaisin. Coba tah maknya mulai penting ieu mak terapkeun kaisin ka salakin ke salaki balik teh ngariuk. Assalamualaikum cik salakina. Waalaikumsalam kieu bae mah tumpulkan. Berkatan yang kieu bae. Tumpul bae. Kulantaran terbiasa tumpul bae meureun nya kitu. Lembang ka dapur nomor pihak. Kudu naon gitu. Isinan. Bika mah kudu isin ka salah. Ulah eta ari ka batur isin ari ka salah kita boga isin salah nerapkeun ka isin kumaneh. Ka salah kieu lah ka isin mah terapkeun. Hiji isinan. Nah, nu kadua Islam. Jadi kajian gelis ari agama dalin Islam ngomongna hanya hanya Tionghoa eta mah kajian sipit mancung oge ulah dikawin dah sebab lain Islam. Isnu katilu istiqomah. Non istiqomah eta tetep neuk salaki boga duit, neuk salaki teu boga duit, urang teh bakti ka salaki. Ulah sakapeungan bakti na kumaha bulat. Mun bakti kumaha bulan ari pabulan mulut pamajikan kiai nurut rasa jasa ari bulan sapar sasapareun ari keur boga duit salaki hade ku nurutna doang panganten pan disebut aya tahun ngaranna bulan madunya bulan madu tahun madu sakoh dengan sabulan liwat teh sabulan ganti bulan jasjus eta teh istiqomah ngaranna nang 3 bulan lain jasjus deui bulan martawalik teu boga beas mah amplop di babaturan geus beak pas saya pandur dari jatuh boga beas kuduna istiqomah sabab naon dengekeun ibunya ieu pula panlalaki salaki ibu lalaki lain hati kami sama di mananya kami juga malu kalau sudah lama tidak mere duit teu mere nafkah ka pamajikan mah isin kak bener tak kebal mah teu mere duit ka pamajikan isin kami oge turutkeun eta toko emas di pasar hayang jeung laseul-laseulna dibeli ngan kumaha kan teu mampu itu iya kami ge teu pede balik ka imah lamun teu mawa duit teu pede kula balik ke Cibaregok yang teu meunang amplop sarua kak kunaon sababna lamun urang angka ribu barang bawa mawa pamuka lawang ngaranna eta lawang imah kajeung eueuh remotan sok molongo sorangan imah kula pan aya gerbangan eta gerbangna ge kadenge sorong mobil kula tit muka sorangan eta tidinya lawang imah muka reket lawang kamar deh muka lain lawang kamar baik lawang orok ke muka lamun barang bawa mah
Jadi kami ge sarua nah matak sing istiqomah jadi pamajikan ibunya karunya ka salaki naon sababna salaki eta moal aya anu hayang ngangsarakeun pamajikan kabeh ge hayang nyenangkeun nu jadi pamajikan teu awas eta kunaon sababna istrina kudu solehah sabab ibu bapak hubunganna ke jeung anak eta nu lobangna hiji jeung anak lain bapana tapi indung nak bapa nama tekaur ka sawah tekaur ka leuweung kuli mangulan popongkol jeung sajabina nu aya di imah jeung anak masaha indungna geus lamun eta awewe indungna budak teu ngarti kana agama ieu bahaya kena salah asuh hadirin salah asuh lain diasuh agama lain di agama make kalau ada tiktokan ke anaknya mantap kudu solehah eta solehah mah pan ngasuh anak lain deui hadirin mun baheula mah pan umut awi bitung sakereut sapari yukeun hayang keneh ngala deui ka mana kasih sieun nyidarogi kitu eta ngasuh anak per kitu aya iwung sakereut sakekencengeun sagede ku ngawina ngerongkah eta ngabohong lanjut cenah hayang keneh gumul amat anak nya ngadahal iwung sakekenceng hayang keneh buru lanjut ditah ngalah deui ka mana kasih sieun nyida ai kumaha ka nyida rugi pernah kumaha uwa bibi tah sampai iwungna titah dialah ngabohong mun bikang nah solehah mah ngasuh anak eta engkena bari dibacakeun sholawat mah bari didoakeun ngasuh anak eta bari ngayun bari ngais bacakeun sholawat ku indungna assalatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safiil abtahi wa muhammad arabi anak mama anu gagah aceng teh kudu ibadah sangkan papa mama bunga di dunia jeung alam barzah ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah inung papa meningah titah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang geunah geus kolotna jadi runtah eta budak kuari nung pusing nung capek masantren mendungan kudu sekolah liar secara sekolah motor di motoran HP di HP-an paket di paketan bensin di bensinan yang pan lambat amat balik sekolah oh tas kerja kelompok paling mesti bagi dur sampai di pesantren liar ngaji di pesantren liar kunaon sababna atuh diajina ilmu pangeran bari jeung kitab lagi ujabar jaeran gundul gak tinggal jemputan anak tak jarang udah itu zaman kuari tak doakeun tak ku indung ngabacakeun sholawat eta sholawat nyerep kana anak kana bapak lagi sarua urang malah laki ngalem anak teu bisa bener teu secara bika mah capeta ngalem anak si kacek si helang si hulung anak-anak anak raja cenah calon ganti Jokowi kumanehna bapana teu tamat SD capeta ngalem na beneran bikang instingnya memang seperti itu urang malah laki mah ngalem teu bisa paling lamun balik ti pagawean anak nyaring keneh urang greget ka anak teh nya greget laju dan digereman eta anak urang jeung greget ieu dasar beungeut visionon anak digereman kedeung-kedeung anak diraja kedeung-kedeung dijampe jasawan desawan deui kudu ulah ngagereman kak dengekeun kula doang pamajikan bacakeun sholawat as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safiil abtahi wa muhammad arabi anak bapa anu gaya teangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga ulah-ulah motor Honda ulah-ulah motor ninja jalankeun ilmu agama mobil Toyota ge boga bisi aceng teu percaya Nabi Sulaiman nu mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia
Eta Nabi Sulaiman tanpa udah ditawaran ke Allah. Sulaiman hayang harta tak kerajaan dia, hayang ilmu abdi mah akhirnya ilmu menang, harta kerajaannya turun. Orangnya pelajaran pikeun urang heula gura kabita kana tanaga anak bae, ilmuan heula anakna mah ilmuan heula ulah kedeung asal geus gede be anak laju bae tah ka Jakarta. Neng gerak ka Jakarta nih tatangga urang ge unggal balik bawa menang kue kale menang osron dan ini mau osron ge osron ya pupedah ngeuleuh kue kaleng kula mah diberi kitu daek mah teu asna anak kita ka Jakarta ya tatangga menang kue kaleng ai mah santren ngomong teu boga modal ari ka Jakarta ngabelan ngajual bebek pan inung polong we tanu kitu. Masya Allah. Heula ilmuan heula geus boga ilmu mah lain berarti kudu jadi ustad bae, lain kudu jadi kiai bae. Tapi manehna geus boga dadasar, geus boga rem, naon bae pangkat jabatan profesi, engkena boga filter, boga penyaring nyaho anu endah, nu teu endah, anu halal, nu haram. Jadi lurah anu agamis. Jadi hansip anu agamis. Jajal lamun kurang ilmu agama karek jadi hansip benungu koropak pemilu teh Jumat nunguan koropak sanu hayangan meuni teh Jumat batur ge jenderal bentang 4 Jumat kumaneh hansip teh Jumat janunguan koropak pemilu bisi anu maling akibatna kurang ilmu agama, ilmuan heula jadi lurah jadi non pun rupa urang butuh ieu abri butuh polisi butuh bidan butuh dokter butuh ngan kudu di ilmu agamaan heula ulah kabeh jadi kiai moal enak kabeh jadi kiai mah moal enak demi Allah sumpah lagi ulama kabeh jadi kiai buru-buru kul ke kabeh kiai aya kiai dua bege salam buat paharang-harang bae komo teuing loba ada ikan Taurat geus ulah-ulah kabeh jadi kiai mah enak kabeh jadi kiai mah. Doang ngobedana kabeh sugih nu miskinan atau kabeh miskin ripuh deui. Tah yang jadi nanaon ge nu penting boga ilmu agamaan heula anak eta. Moal ieu moal saleh ka teu ngarti kana ilmu moal saleh. Kakek jangan boga anak saleh sakola doang beuh geureuh ceuli RT mun saleh. Moal kecuali meureun ngaranna saleh. Karak eta mah soleh katai-taina bener ayo nu ngomong ayo jelema ngising di pangimaman tapi bener cenah ngising di pangimaman kira-kira ngising di pangimaman bener eta dong si soleh ngaran be soleh cuma ge telo atuh ngaran doang ieu eta mah sebab ngaran eta kudu bau-bau agama cenah gini berarti ngaran bau kan teu jauh ngaran deket kata bau tai mau mungkin tai Jokowi kamu kan dia yakin tai nu deket bau tai dah yakin deket tai ya coba cenah ngaranan anak nu bagus nu bau agama supaya bau agama teh deket jeung agama dan cuma sebatas ngaran apal artinya sebuah nama namun memang tanpa akhlak itu orang mau ngaran bego pada geus gengsi bahasa bekuari mengesah bahasa Indonesia baik tatanggana ngomong Sunda dicarekan belum ngomong Sunda jangan anak kami bahasa Indonesia baik nih mari kita pulang nih jangan jajan di jalan atau dasar lagi mana kata berak mobil di lubang mah banyak bulu ibu depan genyer agama lu utamakan agama bah kudu ngomong mah zaman akhir ieu urang Islam masih kene loba anu sakolana geus kelas SMA, SMK, aliyah huruf purgane teu ngarti pan ironis saat disalahkeun indungna lamun sampaikan indung jeung bapana lepas tangan masa bodoh boleh bangga anak bisa bahasa Inggris anak pintar komputer tapi ketika orang paeh mah yakin bapak moal hayang dibacakeun bahasa Inggris anak-anak pintar bahasa Inggris nah indungna paeh oh my mother modar bapana paeh oh my father podar oh my nog dadar ku dia nanggung anak
Coba lamun bisa maca Quran, kajian bari sedih ditinggal kinung jeung bapak santri mah ngalaudu. Ngalaudu digigir mayit ngaji yasin mal Quran. Bari cari ngaji yasin. Bener tuh. Ulah nungguan diajikeun ku batur eta boga duit mah. Moal aya daekeun kiai ngajikeun nu paeh nu teu boga duit, moal daekeun sabab teu laku make jam kesmas eta mah. Kiai, ibu abi mau, tapi yang janji kan boga duit, dia SKTM telura, surat keterangan tidak mampu lebok ku dia cik ya. Nambahin nonton sempat eta birit ngaji seminggu sejam. Tapi lamun anak orang bisa ngaji, Pak. Ku anak orang diajikan marem. Ku batur madaikan ge lamun aya duitan, eta kiai nyolatkeun teu dibere shalawat mah, moal ngadoakeun. Jujur baik darah dia biasa menang sholat hadiah teu meunang dina hatena ngerentak bae tah batur ma Allah maghfir lahu amin kumena mah kunaon ya sieu teh mere aing sholat hadiah naon ieu sih dibalas ku aing anu pae di lumur aing mah moal dibere tungai moal kiai teh dibere duit teh nyolatkeun hadiah lain ka keluarga lain ka nu bapana moal ka moal butak lagi moal ieu mun ngomong kitu nam. Tapi orang anak ngarti unggal penting tas tahajud sholat diunci pil kobri nyolatkeun hadiah kanu jadi nu bapana nu tos mau datang kiriman matak cenah ge mah ka ahbar nyaritakeun ngimpi mainna kiamat terjadi pas kiamat teh eta pengisi kuburan keluar kabeh begitu keluar kabeh pengisi kuburan mawa nampan anu burung dibuat tina emas ngan aya hiji pengisi kuburan anu teu boga wadah semoga nampan dicantun kau awat mampan mamang mata kapar jeung batur mau boga wadah harurung tuh eka kamar teman teboga cik eta jawaban jalma nu teboga wadah teh eta wadah adalah gambaran paranti narima kiriman tinu jadi keluargana di wadahan Fatihah di gambaran dia yasin sedekah ari ka kamar teboga ulama boga anak hiji ge teu ngarti kana agama ulah tadi paribasa ngacakeun Quran ka kula nyolotkeun hadiah ka kula sedekah ge telok teu ingeteun matak aku teu boga wadah kula begitu udang ka ambar dibejakeun ka anakna bapak dia teu boga wadah batu mah bukan nonton dikiriman ku dia kumaha teh bisa naon atuh sedekah naon ka dia nu ngomong burung cenah kitu mah kain deui ku mau boga wadah ulah sampai orang maot engke mah teh nu ngiriman-ngiriman aja da urang mah wali lagi wali mah Sultan Banten Hasanuddin saya mancur tika dua dasar mabatur mangges luber berang penting pada noongan baik di jarahan bel orang yang belan pasti ajung salakinya yang jarak ke Banten tapi orang belum tentu mak kubur orang sisi jalan dek lewat tadi ke batur ngidal dak jalan kalinya bisa kasantap nang gabong ya kak ulang ngaliwat kadinya bisa kasantap jangan ngomong Masya Allah, na'udzubillahi min matak didik agama, anak orang didik agama Pak RT, anak orang didik agama pentingnya guys diberi modal ku kiai didoakeun padahal makhluk ku Pak RT bagi ngadoa bisa bae ngan manggil kiai kunaon sababna kiai mah habibullah kekasih Allah moal anu nolak permintaan seorang kekasih moal aya dipedo kasih nolak moal aya pasti dibere kajen teh bisa naik kalapa ge anu ditabebenya mah ngaraksud ka luhur kalapa kaciri panu naik becus untuk becus banyak anu becus panu napal karena tengah kalapa paling gampang napal suku marah kedua monyet kalau itu anu tak bisa mati mulai napal suku sampai banget terapat kabeh karena kalapa ngarangsud ka luhur ka ditu calana suwe kokolor nyingling sempak jebol hanyut ledeh datang ke tengah-tengah lalauton kaluhur jauh ke hanap jauh dalam bebenya dihanap senyum dong ngarangsud debe kaluhur kita bebena iya diputar ke daugan hiji ngunung gedebut dua orang ngerakan jeung nu ngalana si bebena nyerinya ka henteu orang setengah modal ya nu ngadoa kiai sabab kiai eta habibullah kekasih Allah atuh ke Pak RT langsung angkat leungeun abi mah teu bisa bahasa Arab ge kitu bahasa Sunda teu ngartian Allah ya Allah jadikan anak abi anu saleh anu tas nu dikawinkeun sing rumah tengah sakinah warahmah ya Allah ti Allah kayak
atau ngomong kayak ngangkat lengan ngarti modon ti kurang birakol ngarti kan pun teu boga ada jangan dua gaya tata keramaan kayak mah nyahoan tah manggil kayak di modalan ku ari ngan teu cukup ku doa kudu aya perjuangan urang sabab kudu moal di jual lebih teu pabawa yo hawenan masana bejenisani jadi kumaha perjuangan inung jeung bapa mangga eta mah urang teu ngarti teu bisa pasarkeun ka nu ngarti aya ki Juhadi aya ki Matoy aya ki Yudin oh aya ki Ucuk jeung sajabina tinggal ngaseuhkeun ka dinya ka anak abi ye meunang nyeun abi nak nitipkeun ka kakak heuh ka abi nu senang mah nyeun kakak nu ripuh nyata atuh nu magahan mah kiai pan ya nu magahan pasarkeun ditarima ku kiai sasalaman ijab kabul bebas kewajiban kakak ieu mah anak ngaji doang ka bawa ka Kiai Palit atau kejauhan bapak nama tanya di mana buang ngajina pasrahkan anak mebe jadi pasrahkan ke tukang ngangon aing buka meh hiji ya bibit mun anakna hiji urang sabelah sewang mun anakna dua hiji sewang aya anak jelema tadi pasarkeun itu bukan rasa ayo jadi anak urang lamun hayang soleh eta kitu mantak nu katilu wa qulatuhu sholihin moal ngarti kan kitu lamun teu ketemu jeung nu ngarti tak ngaji, malam di pengajian datang ke pengajian, ulah gengsi jauh orang betul kudu ribu, tinggal asup ke majelis taklim, tinggal diuk ulah tanya warak ngomong kita kudu, yuk berang mana yuk, betul buka rokok, sing pinter baik, kasalaman adalah, kasalaman adalah rokok mana nu pinuh kene, nupang pinuhan rokok na orang di dinya, jadi matanya bari main, kasalaman itu, ngegas mangan tongan baik. Udah kodok kana gas iya aing teu kabawa rokok gas nama kabawa kayak genu gigireun dia teu barokona nawaran atuh kudu balik deui ka rokoknya tare dengan bae ja rokok mahal dibeli murah dipenta tarokok tare dengan bae kadinya ngeun sing boga rarasaan bae deuleuh keun bogana nu bogana karak sabatang kurang geus 7 batang kurang pongkolot dia mah teh ngaji urang ngaji sabab rugi urang teh kegeureungan jeung ulama deket jeung kiai eta urang ke bisa ngarti tah kapal baiknya nyontohan generasi muda urang kolot ngadek ngaji mah insyaallah tapi lamun kolot teh tolok kaji tah anak ngaji moal diturut moal diturut moal naon sababna ngeun bisa ngomong teh bisa nyontohan tuduh curug urang ka anak ieu magrib dia geran ngaji dia ka ditu kumaneh neuleut TV bae kumaneh ngomongkeun HP bae eta curug kolot paling ge dibalas ku anakna ku jempol lamun menang nu menang sulit nu mana anaknya ku curug bapana ku bak anaknya di jempolan pan elek cik bapana ngalunjak bae dia kangai kalah ka jempolan ku puruk dihajar da teu ngaji mah kumaha cik anak ku bima energi rosok dia lalet teh non sababna urang teh bisa nyontoh mantap ade urang teh mun bisa mah nu terakhir wayakuna rizku fi baladi nya nyaran di tina ulang jauh-jauh kunaon sababna kajian gaji letik langsung anak yang pamajikan kurang kajaga karakter katalinakeun pajun gaji gede komo ka dijing sarobek kacau kajian gede ge ari pamajikan jeung anak teu katalinakeun kong bahaya karena sababna asadunas adaban yaumul kiamah man jahil alu pangrosaan siksa ke deung pekamat PRT ketika seorang kepala rumah tangga anu boga anak jeung pamajikan teu ngartikan agama eta pangrosaan pamajikan teu ngartikan tolok make tiung ku salakina di kepar bae jor teh bae salakina nu ripuh mantap orang mau menerima di lemur bae lah kaduana pan aya di lemur mah pan urang deket jeung pamajikannya mun jauh mah pan eta kajian duitna lancar ngiriman tetep aya barang anu teu bisa di online keun garansi teu bisa di kurir JNE online paket naon barang salagi teh malah aya malah aya Kak. Nah, jadi kan butuh eta butuh, lalaki butuh, bikang butuh. Mantap, kangjeng Nabi mah kitu ngatuna wayakuna rizquhu fi baladi. Tetet bae nya. Rizki anu halal, anu kurang dipasikeun pake nafkah anak jeung pamajikan ulah tinu haram. Kunaon sababna lamun terkontaminasi ku barang haram bahaya nya. Bahaya. Tiap daging anu timbul tina barang haram ke neraka doang mangi aspal jeung bensin jadi ngagududutna. Naudzubillah min
naudzubillah min dzalik. Sing dibariki Pak RT nya ngabiayaan anak jeung pamajikan, ngabiayaan keluarga, jarang rezeki anu halal, anu sukan timbul barokah ka urang sadayana. Jadi penting ieu kami hadir di dieu, insyaallah Pak RT ngabantu ka Pak RT, kajeun Pak RT lain anggota dewan ku kami penting dibantu. Didoakeun mudah-mudahan sing sukses dina rumah tanggana dunia sinareng akhirat. Nah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mun penting-penting bisa kepada turun ibu di jalan leur. Kajian tahujan oge. Isim kuring dongkapna kaya tempat atas Sulaiman Bapak RT sakali deui inti nama silaturahmi sareng kesepuhan. Karena para hadirin sadayana terutama sareng Saibul Hajat, mudah-mudahan katampi dengan dua tangan terbuka pangapukeun sim kuring di dunia maupun di akhirat, bising ke di akhirat kada lu kurang kepeyutukan binaraka tulungannya kurang dicurug pangmancatseun. Sabalikna bisi kada lu kepala di alam agar urang dicurug kepeyutukan bekabani neraka ampura mau bisa ngangkat jaloba teuing. Oh eta macan. Mudah-mudahan dosa ada sing selamat sampai ke kalam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al insan malul khotai manisyan qud masofa wa makadar keur laresna taufik hidayah ti Allah, keur lepatna keur jorokna keur kasarna semata-mata kebodohan kealpaan sim kuring pribadi. Mudah-mudahan Allah ngahampura. Hadirin para kasepuhan, para kiai, para jamaah sadayana saya boleh sing ngahampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.